Keadaan keur lapar teh lamun nempo sangu sok meni langsung nyieun nyoy-nyoyan euy. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Nah, jadi cerita nate arek kunjungan ka imah salakina Neng Intan anu kamari sebelum puasa hajatana. Terus yang kunjunganna sebelum puasa oge, tapi karak sempet dijieun vlog ayeuna ku urang. Ya biasalah, namanya juga orang sibuk. Sibuk rebahan maksudna ieu mah. Oke lanjut, iya arek persiapan berangkat. Tapi ieu mah mana rada rariweuh teh hayang pada ari lu. Ari nu boga hajatan mah meni teka bagian mobil ieu. Meni ararampun deka mah Da tadi nama nyewa mobil oge supaya keluarga nama hidi nama Robil. Malah na motor-motor kene. Sugan aya nu mikir keluarga na oge loba mahi moalnya lamun urang ilu. Atuh ongkoh we jongjon kumaha dewek. Nyewa mobil oge jadi lain jeung keluarga nu boga hajat ieu mah. Tapi teu naon lah kumaha deui atuh geus kieu mah. Da tadina oge hese dialaturna ongkoh pan. Oke lanjut. Ieu teh geus nyampe ka lokasina nyaeta imah panganten. Tapi pas datang ka dieu teh tiba-tiba mata urang langsung tertuju kana prasmanan. Entah kunaon lamun nempo sangu sok haju hayang dahar urang mah. Komo deui lamun keadaan keur lapar mah beuh. Meni sok langsung nyieun nyoy-nyoyan beuteung. Nah, ieu lalakina karak dalahar pisan. Tapi para LC nama ieu areng geus ti heula. Tadi teh para Elsina euker darangdan euy. Sebelum makan dan sesudah makan kudu pisan cetar membahana heueuh. Dipulas-pules wae ameh katempona menor supaya engke di jalan digodain om-om. Seperti biasa sanggeus dahar Elsina garuk bawa leula saeutik. Lanjut arek persiapan baralik. Tuh guys, udah siap digodain om-om ieu mah. Tadi mana-mana kaprahna jelema teh osok SMP sudah makan pulang. Atuh arek naon deui nya da ka dieu oge arek nyaba doang heueuh. Lamun ngendong teh mah moal kaparaban ieu mah meni loba kieu. Liliaran jeung ibu-ibu teh kadang sok aneh. Ari eukeur di lembur keneh mah meni rariweuh hayang ilu. Pas datang ka dieu geus dalahar marah ribut hayang baralik. Kucang kiceung we matana tarunduheun ari seubeuh beuteung mah. Sakitu heula videona. Oke, bye bye, see you next vlog.